di tengah-tengah parum na agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur. Ya, kuarita negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu ceureuh. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga jegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikan la ilaha illallah saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradih ma'ala rasul itu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas rasul Allah Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran Allah kudu nyieun utusan setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah na iyalah Allah nyieun rasul-rasul ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'al rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma'alar rasuli ilal balad. Nu mangtak make bahasana ge bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inama atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'alar rasuli illal balag. Jadi lamun kudu sok ngaji bilagama geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun ka risalahanna. Titik sakitu doang.
khusus Kangjeng Rasul umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh eueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampikeun karisalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali sugan nyampaikan di salah hayang dibayar sugan nyampaikan di salah hayang dibayar ku keagungan sugan nyampaikan di salah hayang dibayar ku kamuliaan boku materi mah barang hina sama sekali nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Guru orang SD minta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP minta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia baik. Urang kuliah minta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran teu bagus berarti jang akhirat. Kak uin nya Universitas YIN minta bayaran teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan nyampaikan titik eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiai na eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia embung nuduhkeun nya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya di antara penerusnya adalah ulama-ulama termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos mal beres tak kiai itu benci tak kiai kos kitu tah serem lain dek kaluhurkeun agama tamata lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur kiai hayang meuli mio hayang meuli sekupi aduh insyaallah ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama Kristen moal ngancurkeun agama Islam Buddha moal ngancurkeun agama Islam nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna gedang hepe manan hepe ku baturna iya ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya gedang hepe kagencet ku gedang deui berarti kiai ngancurkeun agama kiai jeung kiai deui gedang hepe manan hepe ku baturna eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah Masya Allah
eta teh mencan ditelama kurang ya sepita gedang hepe atuh pasti ku badah atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku Darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui tuh lumantar ke DPR ribut jeung DPR deui nya gubernur ribut jeung gubernur deui kiai ribut jeung kiai deui tilok aya kayak kenceng ribut jeung piring tilok aya malar rasuli illal balag teu aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna supaya disampaikeun ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna pinafsi nyampaikeun mana ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadamelanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema anu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu sah syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan hanet ku tabiin terus dilanjutkan ku atba tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengekeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu
Iya mah Masya Allah, datang dari itu ada teh manis, yang gede teh manis. Beres teh manis, kopi. Beres, susu. Rokok dan lain sebagainya. Riweuh, teh lain dek dakwah sama kos kita. Mawa sorangan mun beki kopi, mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan. Mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula. Tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna. Teu beres deui bae. Jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur. Ndeu kumaha nerapna atuh dakwah teh ma'alar rasuli illal balad. Tuturkeun ieu. Irsalul masal. Terus selanjutnya. Insyaallah hirup agama kajen kokoba. Di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa. Geus eueuh hiji nagara anu kuat, make aturan-aturan Islam, Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu, Saudi Arabia pangheulana hancur. Kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang, tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung. Tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu cereg. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan. Kiai jeung kiai silih omongkeun, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, tinggal Amerika Yahudi yang serikeun. Mantep jasa, geus tinggal ngagejeg bunga jegurna bae. Dibaca, didengungkeun, tapi persatuanana henteu aya. Ketika orang nyaritakeun persatuan, inget ka Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa? Bersatu dalam organisasi apa? Bersatu dalam wadah apa? Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikeun henteu. Di mana urang dek bersatu tuh? Lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya saya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nu sok di talian ieu di kaluar. Cau. Geus ditarik we oe. Atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya. Geus poho ka anak buah ka ditu. Kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur. Kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU, jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji. Urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu, NU kieu, kunaon teu bisa dihijikeun? Pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh. Iyalah ngagedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU, buktina kos kieu. Mantak naon dihijikeun? Ieu teh negara urang. Ulama sinikeun kos kitu, Qur'anna mun ditanya eta. Hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah kasaka Allah, tapi kunaon teh dihijikeun ieu sebuah negara. Kunaon eta? Gede hulu. Sebab kopeana nomor 25. Gede hulu. Masya Allah. Dek nuturkeun nu gede hulu teu. Ente kula mah inget bae ngaji sia palak. Kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta Abah. Marah geus ngaji dites, geus dites aya kaciklekan setting ngaji deui sia. Marah ngaji deui, beres dites deui seuri, gas cukup.
kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya di urang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masa tengah ngaji heula meureun ieu kahareup bahaya ngomong deui lain sakali basi di ka Mekah kanung arora kuari gegeuraan kuari sababaraha kali almarhum ngongkos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema geura kuari ka Mekah geura kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo sieun kumaha masyaallah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ya. Ngaminan aing ijazah gitu boga sia. Kunaon rindu hayang rarapi. Insyaallah hese jasa. Nah iyalah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikeun risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikeun jeung mana anu disumputkeun anu disampaikeun apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahuan amal mana nu disampaikan Allah nyahuan nah iyalah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama nang sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya mah eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna terus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku Assalamualaikum Waalaikumsalam wa sia imah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan ka aing mah hees deui sakeuna teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal teh sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku hees ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang siat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garana nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eureun subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta kurang sepatan mah rawa kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'alar rasul illal bala
Innallah qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih. Kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wat thayyib teu akur khabith jeung thayyib. Bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib. Baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun. Datang suarana ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Yaman, Timur Tengah, datang ke Eropa, datang ke Australia, datang ke Indonesia, kuari kurang kadenge. Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok, ke ahli-ahli Pasar Kemis, ke ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith? Khabith di tafsiran di dia haram, thayyib di tafsiran halal. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal. Beda. Ke jurusanana haram mah neraka, halal mah surga. Bejakeun. Sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus bantet jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cakang yang Nabi in amil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal in amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang. Bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala cakang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun gitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi.
ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya nama marabok bae atuh abdi dagang jangan dagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu teh sugan bae aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro manfaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabis jeung thayyib kabagi dua aya khabis jismani aya khabis ruhani aya thayyib jismani aya thayyib ruhani aya haram secara jismani bir khamr mensen vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani tai eta teh najis jismani tai kotok pertaian getih eta najis jismani khabis jismani aya khabis ruhani mana khabis ruhani teh basul khabais ar-ruhani al-jahlu khabis ruhani teh bodoh khabis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh ria khabis ruhani hasud khabis ruhani takabur khabis ruhani kaya tah khabis teh aya khabis jasmani aya khabis ruhani thayyib sarua bae aya thayyib jasmani bagus secara jisim secara lahiriah ge memang halal makanan nu dihalalkeun aya thayyibna thayyib ruhani naon thayyib ruhani ilmu thayyib ruhani ma'rifatullah wa rasulih thayyib ruhani jadi dua-dua aya khabis jismani aya khabis ruhani kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani jeung thayyib baik nu jismani maupun nu ruhani kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa make jas make samping mahal aya samarenda nu hargana 5 juta walaya nu make teh lantaran sutra eta anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU eta teh termasuk orang dekat Gus Dur ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah kuari make baju anu luar biasa make jas aja urang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu awas ya teh najis dipaksa kurang di kitu-kitu ayo dikenakeun ku urang ka baju jas dang goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wauh jeung sia
goblok siangan najisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian di najisan atawa awak urang di najisan pasti marah urang kajen kukumah ge ieu khobis jismani tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol urang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin nggak dukung Atut, mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta Kiai, eta pejabat. Lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta Kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut hehehean. Huhehehe. Pasang ku sia otak. Khobis ruhani tah. Beres ya da ngomongkeun batur anu. Timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah bae. Wari ngecek Kiai bae lain bae Kiai. Kiai di sabaraha tahun yang ngajar. Aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana. Santri ya 50 mah alhamdulillah lah sageuna teh insyaallah. Ya tuh Kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun lain sah nu penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah Kiai. Kadang ikut ceuling ngageleger mantap. Kiai ieu aya bir ya haram. Haram teman. Bo. Iya hampura Kiai kula boga ieu aya 2 stick mah. Naon eta? Ekstasi. Haram. Mun Kiai make ekstasi. Tolol haram tamang kos kitu mah teger keneh tak Kiai ngaharamkeun teger keneh tak Kiai ngaharamkeun cek baik Kiai kuari boga motor tanda henteu lah teu kudu cek henteu boga motor lah sok dijemput henteu mah Kiai aya motor murah lah asal make DP kredit sabaraha emang kreditna ya DP na ngan 500 ka Kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oke jak kepentingan Kiai lumayan nanti Kiai mantep lah guys pokoknya mah jangan riung nyalatin ke silaturahmi ji bener oke nya tah diangsongkeun ku nyana KTP na eta khobis ruhani ditarima saha Kiai na teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dieu salam orang teh pandainya rek milih pemimpin gubernur mohon ayo meminta bantuan we doa anak kaki supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atau ayang ke ti Atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka Kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku Kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku Kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku Kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah. Guys tenanawan dicokot duit istighosah. Nah, iya khobis ruhani teu karasa. Khobis ruhani baca ku sia kitabna. Khobis ruhani keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram. Diberi dari aib haram, diberi kredit mah, ya boleh lah. Diberi kuari Atut, eta khobis ruhani, padahal khobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pakai deui, tapi khobis ruhani
datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku cilis ya kadenge kayak nonton menang mah cicing bae angin nyahos ya teu menang lah mun menang mah sia tetep cicing khabis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya khabis jasmani aya khabis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae teh mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh khabis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah mah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting kuari leungit gara-gara istighatsah gin istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta khabis ruhani asup ka jero awak geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuina terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah nitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank kurang nyokotan taina doang ngeunaheun wah kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngendahan kuari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teu izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas taipodol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikeun khabis ruhani tamah nu kos kitu cenah geus bangunkeun ka pondok ulah ka deuleu ahengna jeung agrengna pondok
runtuhkeun eta pondok bikeunaan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagaan la yastawil khabithu wat thayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabith ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyulusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga kuari tibalik agama jang dunia agama jang dunia yuk urang maca sholawat nabi maca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya urang istighosahan panggil kiai panggil ustad panggil santri dibiayaan beristighosah ibadah tata istighosah jang atut istighosah jang WH istighosah jang lurah istighosah jang partai gerak modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti ya aing ye aing teu keras ya teu ngarti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosah jang PSSI mah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama surga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing surga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin surga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka masyaallah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok teu bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan qul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabith wat thayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun cak jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana boleh tidinya di Jati cenah teh
itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar udah tuh ai diterima bae atuh keur teu na bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gue ayo itu masalah tuh itu doa anak betunya mun kayak bapak kadieng kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngaji kenela yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal barang asar kedatangan ku toko Golkar mau duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosa tekad vita etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosa lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasin la yastawil khabithu wa thayyib teu akur dicowel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih kiai nu itu diajak silaturahmi kaget embung lah kunana embung ayo keur pan sia osok embung helanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing nerima si carekan ceuk iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah keur ngaji doang ngomongnya embung aing embung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dan setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah ieu khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunia wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik
thayyib jasmani maupun thayyib ruhani. Kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib. Atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha bae mah ye. Nu latar belakangna teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae. Diumrohkeun pan umroh mah ibadah nya duit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak baik kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kaya ning sekna umroh dibere duitna ku duit nu kos ka itu ala aya tahaqquq bidunihi aula bagusan keneh teu umroh bagusan keneh teu munggah haji bagusan keneh teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal mainna lantaran di jerona aya mu'arid eta khabis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umrohna kumaha ye atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali iya sih gantung sih ku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji basa hiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam Allahumma